Mang ngebako mang ah. Masuk ngebako tara. Oh sok ya mah. Kumaha tuh sahatenya euy. Mangga kaos kieu wae. Mang mah leuheung. Di sawahna lega kaos kieu. Ari uing. Kaditu kade serba salah usaha teh. Geus usaha naon wae mah. Kana naon we di dieu mah. Kadang baksat ayam. Wah, kemana? Wah, nu penting halal. Ngomong mah ini halal atuh meureun. Pan iya. Ku naon teh ku keringat sorangan meureunnan halal. Iya atuh mah. Ieu na amang kabeh ieu. Tuh sawah itu, sawah itu, gunung iya. Nu ieu oge. Heeh. Eta teh nu aing kabeh. Udah siga dina konten-konten nu aki aing teh ieu mah. Itu nu aing kabeh. Asli ieu mah nya. Iya, nu aing kabeh. Nang sorangan. Alhamdulillah nang iya nang keringat sorangan. Ieu teh hasil ngojol eta teh. Ah, ngojol mahan lamun ke resepsi ka ngojol. Hanya sekedar pemanis. Pemanis sungku. Nah, usaha mah nu penting mah halal di zaman ayeuna mah tong eraan lah. Ku era mah ku zaman ayeuna lamun ngabuka era mah gablekna naon. Teh. Urang teh dipanggil ka dieu teh titah ngarawat ke mana? Bisi ngarek nu eta empek wae. Anu belah ditumpek wae. Anu belah kaler belah ditumpek wae. Tep. Almar kagawan sabah nu mana atuh? Lain gara gawe. Jing gunungan aing kayaknya hon modal atuh meureun. Mang, kita sebenarnya sawah saha ieu teh? Nah bener sawah amang kabeh. Sawah batu. Ampun amang, teh sawah batu, sawah aing. Urang geus sarua kuli, ampura. Ah, siapa terbalik.